Atuh ari kitu makan meuli huut kan duitna nu si Pak Haji. Berarti huutna ge nu si Pak Haji. Nya henteu nyi, huutna mah nu akang atuh anger. Kan eta duitna ke si Pak Haji. Ya kapan duitna diinjem ku akang dibelikan huut, jadi huutna mah nu akang. Ari si Pak Haji boga huut teh. Jangan Pak Haji boga huut. Kan tadi akang minjem duit ke si Pak Haji. Heuh kan dibelikan huut. Jadi huutna mah nu akang. Duit nanti Pak Haji diinjem dibelikan huut gitu. Ari huutna nu saha? Yang akang. Kunaon atuh akang teu minjem huutna ka si Pak Haji? Kan Pak Haji mah teu boga huut nih. Pak Haji mah bogana duit. Matak akang nginjemna duit. Lamun Pak Haji boga huut mah huutna ku akang diinjem. Kunaon si Pak Haji teu meuli huut? Nya teu apa jang naon Pak Haji meuli huut mah butuheun. Akang mah butuh huut mah. Ari eta huut nu saha? Nu akang. Duitna? Huut Pak Haji. Kunaon atuh si Pak Haji teh nyakang teu bogaeun huut? Jadi akang teh langsung minjem teh huutna, lain duitna. Tuh atunya dililir kieu. Yang naon bener Pak Haji boga huut teu butuheun. Yo. Terus ayeuna hayap di parab naon Kang? Yang di parab huut teh anger. Kan cenah eueuh huutna. Aya keneh huut mah nyi, aseutik deui aya lah. Atuh ari aya mah kunaon make meuli? Aya teh saeutik deui nyi, saeutik deui jang sakali marab ayeuna, lamun aya diparabkeun ka hayam, huutna beak, jang isuk eueuh. Gitu. Atuh lain meuli. Kapan teu boga duit, ek meuli teh. Tadi geus ngobrolkeun. Atuh ari teu boga duit mah ulah yang meuli huut Kang. Kapan tadi neangan nyi, neangan duit ngan teu beunang duit, jadi can bisa meuli huut. Atuh nginjem ka Pak Haji. Kapan akan ngomong gitu tadi teh? Ayo. Dasar. Ari meuli huutna ti mana Kang? Ya biasa we di pasar tuh nyi. Nah di pasar lain di toko parab. Heeh, tadi di toko parab meuli nama. Cek akang dia di pasar cenah. Heeh, kan si toko parab da ayeuna di pasar. Jadi akan nyebutna di pasar, di toko parab anger. Atuh komplit ari kitu mah nya Kang. Nya komplit pasti nage. Wah, atuh betah balanya teh nya sakalian. Sekalian kumaha? Nyamureun aya bangsa asin nu kitu samara. Nya moal atuh nyi, manya toko parab jeung jongko asin. Misah atuh sarua moal aya. Apane eta di pasar? Heeh, masih di pasar lain hatina toko parab jeung jongko asin. Jongko asin mah misah tuh beh ditu, ieu mah parab hungkul. Ari akang ira ka pasar. Yang kewe geus dibere duit ku Pak Haji. Namun akang ke pasar, abi nitipnya. Nitip naon? Nitip meuli asin jeung sayuran balanjaan biasa. Itu moal mah nyi ero duit nage, pinjem lagi sa cukupkeun huut. Lajeun meuli asin mah ka meuli huut atuh. Ieu mah teu kaop ngadenge pasar jeung asin. Kunaon Kang? Teu meuli huutna ti toko anu sejen. Lain naon nyi, akang kan biasa meuli kadinya, geus apa kualitasna kumaha, huutna halus didinya mah. Maka akang mah teu pindah-pindah, meuli teh anger kadinya. Atuh ari satadina nama Kang, si Erawen arapaleun. Era naon? Ke arapaleun eta duitna meunang nginjem ti si Pak Haji. Naon hubunganana atuh Iroh, wah ge apaleun duitna ti mana? Manehna apaleun mah nampa duit, mana nanyakeun ieu duit ti mana? Nya moal atuh. Nya sahanteuna kan eta toko geus langganan Kang, bisi aya nu apaleun. Moal aya nu apaleun nyi, kecuali akang ngabejaan atawa aya nu ngabejaan, duitna nang nginjem, jeung barena geuna urusanana. Nya, tapi kan kayak abi nu era atuh Kang. Era kumaha? Kayak arapaleun duitna meunang nginjem cenah Pak Haji. Naon hubunganana Iroh, moal apaleun duitna nang nginjem atuh henteu mah. Beres. Malam. Kang? Hah? Geus meuli huut teh? Nyongos atuh, tuh dikeun duit itu tempat biasa. Ari asina? Nyan teu meuli asin meuli huut hungkul. Kan abi kamari nitip Kang. Heeh, tapi kan cukup jeung meuli huut unggul nyi, teu cukup jeung meuli asin. Kunaon atuh kasih Pak Haji teu sakalian nginjem jang meuli asin? Atuh era nyi, Pak Haji gak apaleun harga huut sabaraha. Mung maksakeun beuli tadi nya, meuli huut, mau bisa meuli asin, namun meuli asin mau bisa meuli huut, gitu. Lapar euy, naon dengan itu? Huut. Huut.